Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana. Alhamdulillah ki wari Mang Dedi bari nyungsi bagian anu ka-70 hiji dina jujutan atana pilih jeran carita Talaga Getih karangan Amboros. Sakumaha ieu naskah carita nu kantos dipaluluh dina bagian anu ka-70 pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa alam tibeurang khususna ka Darja anu harita Darja nyieun sandewara pikeun nipu kakolotna nya tah pajarkeun teh harka Bandung malahan mah manehna si Darja balik deui ka imahna terus ngukud barang-barang nu jadi indungna nya tanapi perhiasan kumaha atuh para pamiasa lajeng anu carita nyalangkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh tibeurang malah bereh di hiji imah anu sigrong nyatana imahna Juragan Subrata aya nu teu keur ngobrol tayalian Iwati Darja harita teh rek amitan cenah ka indungna ari omongna mah Darja teh cenah deuk ka Bandung sanggeus papisah jeung indungna ka warung Darjana atuh nong toyod lempang maju mulon terus balik deh ka imahna ngadon kakarata ka kamar nu jadi indungna malah harita atuh Darja ngupat kadarma anu harita keur eueuh di imah sabab wayah kitu mah waktuna aya di kantor terus atuh harita culang cileung Darja teh sanggeus ngerud ngukud perhiasan jeung surat-surat penting ci jero imah terus lulusuhan keluar di kamar bapana malah keblus deui ka kamar lancikna talila oge atuh geus aya di jero sartu rarateret nyitenan kaayaan jero eta kamar anu katempona meuni rapih jeung barsih gontoyong atuh ngadeugetan kana pelebah meja tulis sorolok atuh gancang dibuka deui breh katempo usina teh jam tangan atawa erloji meuni ngajajar jika nama eta teh ngahaja dikoleksi ku Darma malahan mah atuh geus pasti eta jam teh hargana oge mahal nempok itu mah nyapuguh si Darja beuki atoh sarta hayang sugema sarenge seuri malah disirikna surat lamun teu sieun kanyahoan mah hampir aing mengkol ka dieu ieu di jero iman can kaluar lah dasar poe ieu mah atuh aing teh keur mujur sok sia Darma kop sia gerasakeun sia kabeh oge digubuk sia roji ku aing tuh man gabreg lancik itu patut mah kudu diwaras ku aing bongan sia teh atuh geus wani-wani ngarebut kanyaan jadi kolot tahakan sia anya ku sia ceuk Darja ngeceuih ngomong sorangan bari jeung nyerenge seuri jiga nu gelo anyar ragamang atuh kana erloji nu aya di jero laci imah kamar lancikna nu katempo ngajajar jiga nama moal kurang ti 10 siki sakabehna oge katempona jam tangan anu kawilang bermerek jeung muni wareuteuh kana hareran jeung aralus kopi cokot bu sakabehna atuh kana rangsal malah terus sekalian disletingan nya sanggeus sagala rupana dianggap tarap ti mah Darja harta kene gancan culang cileung buru-buru gura-giru keluar ti jero kamar lanceukna malah pantode tutup beuna launan samalah terus atuh
harita buru anak panto hari red kana kaca breh katempo Ibu Halimah alias Inungna geus aya di pekarangan imah nuka karabalik ti warung teh nempuk itu Darja ngarengkok beri jeung malong ka Inungna anu kawasna mah arek asup ka imah. Aduh sia Inung aing gelingan geus balik deui. Aduh aing kadung aing balik deui ka dieu. Nah meuli ku gancang-gancang teuing atuh ka warung teh Bu. Matak naon atuh lamun aing lila ngarah bisa leuwih haluasa beu ame lamun kitu mah aing teh kudu buru-buru kabur. Buru-buru kaluar ti jero imah yeuh. Sabab lamun teu bahaya aing. Darja ngeceuwih ngomong sorangan. Malahan mah retakeun oge gancang palicet malik terus atuh kebat ka patengahan ragamang leungeunna kana janela kolotrak berai engap. Cilang atuh Darja harita luncat mendingan sakolepat. Kelila geus aya di luar terus atuh janela oge ditutupkeun launan. Biasa jika tadi deui ditutupkeun terus lempang ka katayapan di gigireun imah. Malahan mah bari jeung dodongkohan sagarupa. Tekung cerila kadenge panto hareup teh aya anu muka kawasna bae Inungna geus asup ka jero imah kebrug kadenge sorana panto ditutupkeun ku Ibu Halimah. Nya puguh we ngadenge kitu mah Darja teh atoh pisan malah harita kena oge lempang ngurusuhan muru. Nyatana ka pakarangan geus teu liuk deui ka tukang nya nu saterusna mah ngencis init ningakeun imahna bari jeung mawahat teh anu kacida pisan sugumana. Malahan mah atuh di jalana oge bari jeung ngaheot sagarupa paroman katara bear marah main. Aduh aya ku bagja sia teh Darja. Dasar si Darja pinter sarta moal eleh ku akal. Tapi hanya kali cara anak-anak aspieu teh kakara ayeuna kapikiran ku aing. Coba lamun ti kamari manggeus tangtu aing teh moal kudu ngalaman luncat ka wahangan gelut heula. Nya kayaan penting teh duh. Tapi teu nanaon lah sajan kitu oge sabab ayeuna mah aing geus hasin kalawan nu cekil. Darja harta ngeceuwih bari lempang teh ngomong sorangan. Ti karasa harita geus beuki anggang ti imahna kebat muru ngajugjug ka imah si Godeng. Sarta ti kacatur di jalanna kocapkeun geus tepi we. Breh katempo dua baturna geus narungguan di tepas imah. Malahan maka tempuh geus saragedarang dan kelacat Darja unggah bari jeung nyarengeh anu duaan anu keur malong ka manehna. Kumaha si laing duaan teh geus siap acan cek Darja langsung tumanya kadua baturna anu keur maloho. Nya puguh we jatuh geus siap teh tadi kana oge kuring ai kuring duaan mah. Tah, teh atuh lamun geus siap mah. Hayu tuh gancang. Urang ini lantaran lamun teu gagancangan bisi kaburu aya kariuhan. Ya, ayo tuh dikeun mah lah. Tapi ke dewek karek bebejah heula ka si emak yeuh, ka Inung dewek yeuh. Duh. Cek si Godek bari jeung gontoyong atuh muruk ka dapur. Tapi tekebat lantaran Inung mana emak iroh. Harta kaburu norojo manten nyamperkeun. Ujang mama nah reka mana si amaneh teh dagelan mama kawasan ngorekin ditnya abah dageudin etah mending geus sagedang dan kitu. Mak iroh tumanya ka anakna malahan mah bari jeung rutret ka Darja kitu deui ka si Gojin. Mak puguh oge nya kuring tiluan teh rek nyaba ka Bandung nya ari maksudna mah rek neangan pagawean we lantaran bosan lah cicing di lemur oge boga pakasaban jeung na deui moal aya kamajuan we aringan saukur ngotok mawo mah jeung na deui kuring teh lamun kieu mah moal bisa ngurus emak atuh da puguh teu boga penghasilan. Cek si Godeg ngomongna daria pisan bari jeung neuteut ka indungna nu katara bangun kaget ngadenge kecap ti anakna kitu. Uluh jadi maneh teh tiluan teh arek nyaba ka Bandung nya. Nya emak bener pisan kitu dah lantaran kitu kuring teh minta doana we ti emaknya nya sugan-jugan we ari di kota gede mah tuh bisa menang pagawean anu sukema jeung ka bisa kuring tak kitu mah.
nya anakin hegay kumanya didoakeun hayang hidup ke brawe atuh kaditu ka kotanya kadayo Bandung tangtu kumaha ge teu bakal didoakeun di dieu sangkan hidup daya dina kamalasetan keselamatan jeung kelancaran serta bisa menangkeun pagawean nya Ujang. Ya, Mak. Itu malah ayeuna mama abdi teh pamit ieu di kantornya nyamanya ditinggalkeun heula ku mamat yeuh. Bade premios ieu mah bade mios yeuh. Nya pe wae atuh. Miro. Kuring atuh ayeuna arek pamitan, hampura abdi hampurannya lamun salira emak teh sok. Milu abdi teh sok milu cicing di dieu di imah sarta sok ngariweukeun. Cek Darja harita bari jeung sasalaman ka Ma Iroh indungna si Godeg. Ari indungna si Godeg harita ngaseukur hahaha kitu we. Mak, yeuh sekalian ieu duit keur emanya 10 lamar. Tah ari nu 10 lamar teh dari mana hape keur diicahnya indungna si Gojin. Kadenya, Mak kudu dibikeun yeuh. Sabab keur nambahan bakal hirupna salira si Gojin eueuh di lemur. Cek Darja harita bari ngasongkeun duit ka Ma Iroh. Anu keur ngahulang we harita teh jiga kutomun keca diceup keceup we padongna teh. Bok Ma Iroh harita. Oh kon Jang Aden ieu nya. Ieu duit teh keur emaknya. Nya Mak, sok bener keur emak jeung diicah ieu teh. Tak ieu keur diicah sakieu keur emak sakieu sok kan can geura tarima Mak. Nyor, nya nuhun atuh Aden. Tah, da memang mah teh keur butuh tak ku duit mah keur mayar hutang ka Nyeha. Malah tong hariwang duit anu keur indung Jang Udin oge. Tang tu atuh kumaha rek dibikon. Cek Ma Iroh bari jeung namprakeun duit ti Darja. Lengeun katarana ngalaper sabab atuh jarang pisan nempo duit anu saloba kitu mah. Malah lamun seug diutang itu mah kana bubutuh sapopoe mah tangtu eta duit teh bakal cukup keur hirup Ma Iroh sabulaneun kurang leuwih. Tah, enak kitu nanya, di kuring masih percaya kamanya, kuring percaya kama. Nya atuh ayeuna mah kuring teh tiluan rek indit lantaran bisi kaburu sore manten mah. Nya atuh ari kitu mah, berarti Jang Aden geramiangnya sok sing hati-hati di jalan. Solongkrong harita Darja ngajak sasalaman. Kitu deui si Gojin, malah si Godeg oge terus sasalaman deui ka indungna ngadua kalian. Merah, abdi premiosnya sarta doakeun sing salamat. Ya Jang Udin nya. Tantu kumaha oge dihidup teh doakeun. Tapi kumaha hari hidup geus bebeja ka indung atawa acan. Kantenan mah abdi mah oge parantos wawartos tadi teh saacana ka dieu. Tah kitu syukur kudu bebeja ka kolot mah. Kudu kitu ka kolot mah nya lantaran lamun henteu teh karunya bisi neangan. Nya mah lah leres kitu. Ayo tumbaannya. Aduh ada perbes yo. Jang sok berari di kayaknya. Wah, di kantornya banyak. Ada maya di lemur sing sehat namanya. Cek si Godeg harita amitan panungtungan kemudian indung. Nya sanggeus kitu mah harta kana oge jerat juru tiluan turun. Kaburuan. Nu saterusna kenceling adindit deuk ngajugjuk ka kota Bandung cenah. Malah itu nate atuh katempo bari jeung ngagararanung langsung anu dieusi ku papakean keur salin maranehna. Bekelila beuki anggang nu saturusna mah atuh les we. Si Godeg jeung baturna teh katempo lantaran ngiles ka palebah pengkolan. Ma Iroh harita teh rumenghap tarik napas panjang bari jeung ngomong sorangan. Gusti Allah,
anu maha agung alhamdulillah dengan ayeuna mah budak teh si amat geus mimiti daek jangan pagawean. Mugi-mugi we eta barudak nu ciluan teh sing aya dina kasalamatan jeung kalancaran. Doa Mairoh tengah gereneng ngomong serangan. Red kana duit anu dibikeun ku Darja tadi terus diutang itung 10 lamar. Leos asup ka jero imah kebat menuju ka kamar sup eta duit teh diasupkeun kana handapeun kasur anu leper. Sanggeus kitu mah guragilu kaluar deui gebru nutupkeun panto bari jreng rada suraseuri si emak teh atoh boga duit meureun. Jero turun ka buruan terus ngencis init ngajugjug ka imah Nabi Icah indungna si Gojin. Maksudna teh rek mikeun duit anu 10 lamar. Anu tadi di PHP-keun dipahpean ku Darja teh. Kasugri para wargi. Cag urang tinggalkeun heula kaayaan lembur Cibodas dina umumna khususna Mairoh anakna si Godeg. Insyaallah kahareup kasampeur deui ayeuna urang tuturkeun nalampahan si Darja jeung batur-baturna. Adek ka mana nu sabenerna? Kasugri para wargi. Urang kocapkeun ngalampahan Darja jeung dua baturna. Anu harita teh atuh geus ninggalkeun lembur Cibodas. Mangsa alam ngarayap beuki beurang malahan mah geus liwat ti badalohor. Langit pengras taya tedeng aling-aling. Mata poe moncorong. Karasa muni ngahayap panas estune mata lieur jeung mata hareudang bayeuyang. Tapi untung kaubaran ku hilwirna angin beurang anu sumilir ngendageun dang-daunan. Jadi karasana teh asa seger estune teripuh teuing. Di jalan satapak anu nurungtung mudun aya 3 tangtungan lalaki anu kelaleumpang. Lengkahna paranjang malah katempo bangun anu rusuh. Keur kitu pok harita, ya. Ari anu sebenarnya nah hari ka mana itu Cek si Godeg ngelang tumanya bari jongjong leumpang. Ari sia, apaan ku aing teu omongkeun ku dewek oge kasih lain. Urang ciluan teh yeuh urang init ka Bandung. Pira aku teu ngarti keneh wae atuh. Cek Darja. Ngawalon pananya si Godeg leumpangna ngaranna geus sakedeung bari malikat baturna Darja teh. Ngadenge kitu pok si Godeg. Ya teh kadenge eta oge. Tapi nah rek ngadadak rencana teh make jeung rek ka Bandung. Ieu dengeurkeun sa teh Godeg. Naon? Bener eta teh memang ngadadak. Sabab ieu kakara peuting tadi aing teh manggi akal. Cek bahasa lembur, bahasa kota mah punya ide. Geus lah si lain maduan, teu kudu loba omong. Tuturkeun aing lah, aya rek mari lumah. Yuk gancangan leumangan, bro, coba leda. Sabab urang teh kudu gancang-gancang jauh ti dieu ye. Sadis ngomong kitu mah Darja terus harita. Lengkahna ngagedi gurusuhan. Ari si Godeg atuh nempo kitu mah teu bari omong, terus ngicilik nuturkeun jeung si Gojin. Telila antarana tiluan teh geus tepi ka sisi wahangan Cimala. Nu katempona mah caina teh herang ngagenyas. Nya terus marintasan kabeneran eta cai wahangan teh pati gede teuing caina. Teu harese telila oge atuh geus araya pentasieun belah ditu. Terus atuh lalimpang deui muru ka hiji lembur anu katalah lembur Babakan. Tempatna teh pati jauh ti lembur Cibodas mah. Da paeunteung-eunteung ngan dipisahkeun ti ku wahangan Cimala anu jadi batasna. Nah arek ka Bandung teh bet make ka dieu sia ngalewatan ka lembur ieu. Apaan bakal leuwih jauh meureun mah dieu teh. Ka jalan gede jadi mah tuh euy. Ya. Cek si Gojin harita bari jeung nurtug hantem. Beungeun teh muru ku sunu bakat ku capek berenang. Ngadenge kekecapan si Gojin kitu pok harita Darja. Nang Alicia atuh. Hah, dewek oge nyaho. Tapi jalan ka dieu soteh lantaran rek aya perlu heula ka si Haji Sobari. Jalma pangbeungharna di lembur Babakan. Kitu sia tujuan dewek ngatanggalja ka dinya teh. Nah, sia atuh tuturkeun pokona mah aing. Rek aya naon atuh bejeungkung ka pengko ka Haji Sobari segala rupa maneh teh ja itu si lain. Dengekeun sa Gojin.
Aing tengah haja si adek nepungan kasih Haji Sobari teh. Sabab naon? Sabab naon atuh? Sabab apaan urang teh ieu perlu duit anu lobana teh keur mayar ka Bah Dawuk teh. Lantaran geus rek saminggu waktu anu dijanjikeun ti heula-heula tepan. Piraku sia duaan geus paroho deui. Asa piraku teuing sia. Pamikiran teh geus poho kadinya mah. Oh. Tapi ari duitna geus aya atawa acan duit teh? Ya, nya ari duitna mah acan. Can aya nama. Tapi kakal oge rek diusahakeun, sugan jeung sugan we atuh bisa hasil. Tah kitu. Jeung geus lah. Pokona mah sia mah tong loba omong, tong loba tatanya ka aing. Sabab geus rek tarehna pieu. Darja nitah jempeh jep cigojin repe ngabusnat. Tiluanana harta kedeh leumpang dina jalan desa. Gilak nengko ka belah kanca. Telila antara negok atuh ka pakarangan. Hiji imah anu lega jeung alus. Breh atuh katempo di teras atuh aya saurang lalaki geus kolot geus aya umur. Anu keur diuk ke bari jemelenyun udud. Umurna kira-kira aya we kana 70 tahunan mah. Tapi masih keneh cangker katempona jag-jag jeung cangker. Ari katalana eta teh Pak Haji Sobari anu kasohor salah seorang bandar munding anu geus kahot di ngongora. Malah kaitung jelema anu pangjegudna pangbungharna di lemur babakan. So, Darja jeung dua batura teh harita asup ka pakarangan imahna. Malah terus we ngadeuketan ka tepas sanggeus deukeut reg atuh eureun. Punten. Darja uluk salam pupunganan bari jengah janteng di buruan. Ari Pak Haji Sobari anu harita keur diuk curinghat. Cungkeleung cengkat bari pok harita. Mangga. Jung Pak Haji nantung. Terus atuh ngadeukeutan ka lawang panto. Ret atuh kanu tiluan Jung Sobari teh pok harita aki Subar. Bapak Sobari. Geuning aya tamu. Bade ka saha udang? Pak Haji Sobari teu nanya kanu tiluan. Malahan mah bari jeung neuteub bari antem. Ngadenge panengak kitu pok Darja harita. Punten abdi teh bade ngiring tumaros Bapak. Nah halal sakitu upami bumi Bapak Sobari teh anu ieu cek Darja harita. Tumanya bari jeung magut tandaning hormat. Oh, waktu cukup pangasa cekapan. Sahab para pemirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana insyaallah urang samsang Bandungan dina bagian anu ka 81 maksud teh bagian anu ka 72 na. Hatur nuhun lo kumaha piparatosanana beujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.